buah-buahan mengejarari. Jadi kita mau pai. Buat ini bukan namanya ya. Lalu sih selendang nak, cepat selendang putri ya. Tuh orang dia ampian ah. Lalu sih selendang. Jaga ya kaku pih gitu ya. Kalian mau cai. Ini pembukaan aja. Oh, di dia mah. Di mana ayah nanya? Mudah-mudahan sing kapanggih ke jalan mana. Balik itu orang tua kena. Balik ke saya kan? Gimana itu ayah bermarang gitu? Hah? Buah-buah iya yang nu boga salendang ya. Wah, mudah-mudahan we ieu jalan mana ya. Baik dipikeun dia nu mana nu boga salendang. Hah? Wah, jika nama itu sugan tuh. Perempuan. Mana ya anu panggelisna ya? Jika nama nu panggelisna ya beda sih warna salendang. Kurangnya kemana masuk nanya? Wah, kurangnya kita beli dah. Jika nama itu mana tuh? Buat tuh, selendang lagi. Tuh, buat. Tuh, tuh. Selendang api. Selendang. Oh, hilang. Anu kumaha selendang mah? Warna tekone. Oh, kon jajan kapan nih? Jajan. Maka. Iya, ke Bu Abah di Bantuan. Ayeuna mah wayahna we. Pulang we heula nya ka imah Abah ka ditu. Bu Abah di Pasihan selendang mah. Pangangankeun. Ya, Mbak, ieu maka lanjut we geus, Pak. Ieu geus marangkat nih, Mbak. Geus ayeuna mah we ka imah Abah ayo. Nah, Ayo, Mbak. nyauna aya we Ya, selendang. Mbak, tulungan, Mbak. Ayo. Atuh teu ngaran. Ayo. Dalangan we, ayo we heula ayo. We. Ayo. Ayo we ayo. Ayo dalangan we. Tinggal ke Bandung nanya. Tiungan tenang weh ke babanya kurang dahar heula. Ah, ieu teh abah teh. Ah, ieu dahar nana. Oh, itu aya sangguna. Coba abah di tangan heula. Di mana nya sangguna teh? Neng. Teu aya geuning sangguna teh. Tah ieu perkawis ieu ge salendang saleres sama aya neng. Tah ieu salendangan dipilarian pun neng teh. Muhun. Punten we. Mama. Bade mampan teh aya naon-naon neng tadi ge ku abah tuh ditinggalikeun teh. Hah? Kata aya ieu di mana nya? Bisa aya kadaharan ieu.
Tuh, Neng, nuhun, ya terus disayagikeun ieu teh. Abah teh sugan teh tiasa, nuhun pisan Neng ya. Sebenarnya Mbah, wujud abdi lain kieu, nu aslina mah. Geulis Iya, ya. Bah. Wujud asli Neng teh nu sabenerna mah. Oh, geulis ieu nya acara putri teh. Sugan teh nu tadi nyawana mah leuwih geulis deui ieu geuningan. Atur nuhun pisan Neng, Abah pendak jeung nu geulis. Ngimpi tadi urang teh. Aduh, kulit atoh eta kapanggih jeung putri. Nyawa-nyawa ngimpi. Lamunnya anu beres tah. Segitu geulisna tah putri. Aduh. Mudah-mudahan we sing jadi kenyataan ya. Kapanggih jeung putri. Orang jadi pikiran we putri dengan ngawacaya. Itu ketangkalan orang teh dari nama kaburu garing. Itu tuh. Sorangan we ya merek ngawacaya teh.